Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji sarawu syukur kasangakeun ka manten Allah Subhanahu wa taala, maparin pirang-pirang kanikmatan kasalamatan pikeun urang sadaya, nikmat dina ieu waktos biasa patepung lawung pamprok jongho patepang larai negrakeun kakangen ati. Kalayan mugia sholawat sarawu salam ditumplekeun ka panutan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ka Gusti urang sadaya dituntun kersa umat mantena. Cek Ahmad Effendi putrina ti ibu kali bapak nu katinggal parantos lingi di kursi pelaminan, mugia utami sanes panganten hungkul lingi tumanina terutami dina saren tampi tanapi serah terima aya nu masrahkeun aya nu nampi diantara anu mungaran urang kasangakeun kasulurna atanapi wakil ti kulawargi panganten pameget kanggo ngadugikeun kedalisan pamasrahan. Tapi unyu dihaturan kanggo kasulurna wawakil ti kulawargi pihak panganten pameget ngawakilan Bapak Sobandi Eli kali Ibu Ade Juharia dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa lisani yafqahu qawli. Saderek protokol kali sadayana anu hadir para tokoh oge pun besan Bapak Dodi kali Ibu Ilapi Ibu Siti Setiawati. Oh, alhamdulillah. Para mempelai, kemudian pun anak Bapak Eli sareng Ibu Ade Jawaria. Hadirin anu miliki hormat, alhamdulillah wa syukur ala nabilah. Tim kuring sakulawargi anak incu buyut sami-sami sapalih nanti sadayana Pak. Nanti sadayana kami sadayana maka wadahan rupin. Kuparantos. Alhamdulillah pun anak pun incu ngiring bingah karena acara perayaan atau nabi syukuran nikahna pun incu Ahmad Effendi ke Siti apa? Siti Putri ya ke Neng Putri teras nama hilang sampai simkuring sa rombongan sarik-sarikna pun Effendi cucu simkuring oke pun anak anu tebihna anu caketna utami anu pang tebihna pisan di Jakarta pun injo Edi Prabowo beserta keluargana parantos tiasa mengiring bingah ngahadiran karena acara perayaan syukuran nikahna pun injo Effendi kabilang kedua kaitan penting jem kuring sa anak incu sabener wetan kadete ngajapkeun pun incu Pendi nyata daupna atau nikahna ka putri Bapak Dedi kita ngiring binga muka-muka ieu pertikahan Effendi ka putri
Waduh di dia aya dina sakinah mawaddah warahmah. Anu salajengna sim kuring sakulawargi dongkap ka dieu teh sanes bae akul ku bayu butut perkuasa mah aya anu ditangeuy aya anu dijingjing panten ieu teh henteu ari ngalumayankeun mah kitu kana cacanakan mong tawis ngiring bingah we karena pelaksanaan acara syukuran nikahna pun incu dia ka putrina Bapak Dudi sasireun sabeunyereun ieu anu ditangeuy anu dijingjing ala kadar mugi-mugi ditampi kanggo ngiring bingah ngadukung kana pelaksanaan perayaan pernikahan dina sagala kakiranganna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka sulurna ti kulawargi panganten pamaget nu parantos padugikeun pedalisan pamasahan netelakeun sanaos parantos janten panganten parantos janten suami istri nanging kailaharan pedalisan dipasrahkeunana ieu panganten pamaget Bapak Dudi Setiawan kali Ibu S. Nuria kalau ngadugikeun pedalisan panampian kembali gitu diaturkeun kanggo ka wawakil ti kulawargi panganten istri kanggo ngadugikeun panampianan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Hadirin anu sami-sami hadir wabil khusus pribados ngawakilan sebelum maksad Bapak Dudi kali Ibu kapetau gawe ku anjeunna. Hadirin rombongan anu sami-sami dipihormat, para tamu rombongan mewah para tamu ulama nu sami-sami hadir dina ieu gempangan. Bawi raos payus tur nuyu upami langkung ti payun nyanggakeun puji ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos neraskeun ka urang sadayana riung mungpulung dina ieu haplah. Sarehna para tamu di perjalanan salamet kalau dituju tiasa cunduk waktuna datang baridaria atuh oge pribumi salamet tina nyeri beheung sosongeteun leureuh tina lengo deui di tema ku maca sholawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngebrehkeun syariat nikah sakantena ka kulawarga sareng ka para sahabatna malih maprat natrat dugi ka urang sadayana. Mebrehkeun lautan hapunten sim kuring mung tiasa namprak ngadua mugi-mugi kasayan para wargi boh harta tanagana sareng emutanana digentosan ku Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan kasir. Hadirin sadayana sim kuring ngawakilan lisan sahibul maksad ngaikhlaskeun tur tanga iklankeun ngebrehkeun kalian jelas nyaeta nampi sakali deui kana naon anu parantos disanggakeun ku pertawisan sesepuh rombongan boh silaturahmina silatul doa silatul mali silatul jasad termasuk calon panganten atau tanapi panganten anu sababaraha waktos diakadan nya kitu deui cacanakanana anu sakitu seueurna mudah-mudahan para wargi sadayana mangrupakeun hiji kayakinan kanggo sim kuring yen eta calon mantu atau lebih mantu nu tos dinikahkeun
sababaraha waktu kalimat teh tegasna tuang putra teh salah sahiji jajaka anu sae kasepuh hormat kasasama buktosna geuning katingali ku sim kuring sakitu seueurna sepuh-sepuhna jarajab baraya tatangga malah guru-guruna oge daratag harta banda diserahkeun ku sepuhna diwuwuh ku doa oge didangdanan ku bahasa anu bijaksana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma